ia wujud dituntutku waktu awak di ala kumangsa diri di Ciwitan Wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunia teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang dosa tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah pucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia liat dipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal teh anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malako jitu muna proda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener kodok larawat kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu gajah cing ceuk silaing amal anu goreng karena gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah maung geus era ku si api oman era betak itu we sinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu
moal bisa riung mungpulungkil urang lamun paktilas teh mah tanpa urang merdeka. Nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan. Cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata. Jadi realisasi tina ieu kamardikaan teh urang sararea ge kudu bajuang. Sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan. Ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja tuh. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon tina karya. Dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya diperingati unga tahun geura aya unga poe teu. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Tah. Nya. Nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh mah jeung aya main rebutan. Heeh, wae nage memeh main rebutan teh geus sing rebut wae, parebut kadudukan, parebut pangkat, parebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku siniri kitu ge teh. Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah us kana obang. Dibui, dijariji besi. Jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat. Tina dibui teh didasi mah heula mah tah ayeuna mah lain. Didasi heula tuluy dibui. Ayeuna mah pejabat heula tuluy diobang kaitunan teh. Ah geus gara roblog ge meureun Pak. Iya. Kok aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara motan baheula mah. Eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi pupuhna teu bermoral. Ai pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah gila-gila teuing. Aneh abdi mana? Lain aneh su.
teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu kena ka ieu nagara teh kajadian anu kena ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong pujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heuh nya ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng ngan rorongkeng tina harengheng kudedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakal tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek numbung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengekeun sia jadi dagor ke koy solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing tak kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah papisah lah sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh jaeta ku budak angon
bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nunggusianana teh kudu ku budak angon bujang kumaha itu ngalilir batur ai bokap ngalilir kumaha jang jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napa ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contona sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti wetan tah ceuk ilmiah mah henteu nah kumaha kitu da panon poe mah cici da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa jauh tina rasaan ieu euy oh da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh komo jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geradeuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna ponon poe biji teh wetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun deh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cikalloh mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi ponon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodohna teh dikatotoloyo rajin pinter kebalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tah
kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon. Bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. Pakaian kahakanan budayana segalana kanginum-nginum daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh atawa turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya amuing mane malalesit teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teu kapikir nya kan kadaharan teh nyawa nya leres cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulu ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donat hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu ini mau peuyeum nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi kadiluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang punggung nagara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh nya leres Bapak kacengkok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung
dengan anak dalang disadiakan wayang kalah dijejak wayang tinggalin kalah disebutkan kalah dijual gamelan di kilo tawang sudah kalau tadi ulah ngebutut bangkong naon yen bisa iwaluya negara tapi nunyicinganana budak angon baye ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salila na ngabdi nu salila na ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya karena budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula ya Pak cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang nuhun Bapak paingan eta ya juga yang lagi bapak aing batok bulu isi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun kitu ya nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah wakaf Pak ulah wakaf Pak can tamat abdi teh ilmu teh ngaran-ngaran umur ucu ulah wakaf Pak ngabdi ye can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana selisih lain anu bakal jadi doraka pisan mahnya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal makna urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ye abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kadek kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanuan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean leres gitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jak kade
entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilahi we heula nurulung kagering-gering mikiran batur naon reset ya santet sanggung gitu ya nuhun Pak sok meh teh tunduh ngemil sareng ngopi baraya wayang tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilahi teh nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati anu jadi kandungan nya ngan meureun dewek teh rek menta kamandang ti si lain itu cing sok coba mumpung rada cerah sokanya gawe santai santai kieu ja sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna ilung inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunggu kerana kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyu sia dia ngomong kumaha we teh Pak sekali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku indung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh pada mogor dek mogor cing kanya komentaran kanya dageus gede urang teh tah itu ari eta awewe na teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum tah di eta pertapan teh aya mawar bodas ku dewek dek dijugjug dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin doda gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah sanapi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot tadi bijaan ku batu oh gitu tah gitu deh menta diantar ka lain dewek dek pojoan deui komentar si lain kumaha idem sok teh aka idem ngiringan we ka arka ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok kongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju
naon upami Bapak ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan Bapak teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya Bapak itu tidak ada lipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunyung teu ngukur ka kujur teu nilik kaayaan ku barudak ngora eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta hayang anu ngora Bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku Bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja di negara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya besi kana geus mah Yuswa jauh jeung Bapak jeung Dewi Nunuk sarta Seltik ayeuna dicacana ku Bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang ke orang pertapan deui Umma bade ku Bapak bade dipangwayuhkeun Bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan Bapak teh kasep henteu cingeun teu atuh geus dipikirkeun akibarna gitu nah teu diemutkeun mamalana malana atawa tuduhan batur we malah tetangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus tunjung eueuh tuturkeuneun anak nya ceuheu sedangkeun katinggal ku abdi Bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan Bapak teh jiga pinguin kakableuk heueuh mun haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe juru widil gitu tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isu hayang nyanung nyawa moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka Bapak anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana Bapak teu damang emak jadi suster di mana Bapak nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak Bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana Bapak ayeuna kotor anggeanana emak sakaligus jadi babu sumujud ka Bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kali-kali ku Bapak ina rek dipangwayuhkeun cing gableng pucus mar ulu kan pernah kadang kasar tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngamang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna Bapak kelakuan kitu ilmu ajung ilmu lilin ai ka batur nyaangan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun tadi cenah kudu anu tojaiyah itu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi perjeun ka anak teh perjeun mitah nyandung
nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kepala bapak nu sama kitu dengan nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu emak teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh tepira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicare cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah jeung hayang nyanung non teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi ceuk kiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana caroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge danyarane nak di Lembang hari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut deui ye nafsu teh mun ngaberung gitu syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk ka itu nyikah paingan eta ulah isuk-isuk ngajusleun cawe terus leunca jeung takokak teu digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa kercek marmot goblok sia bobogan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi gagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun tegap je pucus merek kada uang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur pakai ukeran gitu kan dewek ayeuna dek init disirek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tanggana cing hancur edan
ini aing dulu. Antep ya mau dituturkan bohong tak semar-semar ya winang nong ya winangun naon Semar kuncung danar wulung wah Pajar Gente Lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak benar aku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy oh teuing meureun tukang gambang jeung kana mah atawa jigana bisa jadi teh bebarengan urang jeung menteri UU aduh aing nepi ka kieu euy sama menteri UU teh menteri kehewanan kumaha atunya teuing paduli teuing wawuh jeung guyur teh mana kitu ge lah naon ubar stres euy sok gunakeun kana jurus teh bro olahraga seling lah bro ngatu guyur si teh lain cecengiran wae seling teh nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar Ketua KNPI ongkos teh ulu jeung sumping dah
Sakeun sia teh. Gagal atuh. Kuka bina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh. Tapi ka dianggap naon sia teh? Kurang sa wilah bede. Dengekeun aing dengekeun. Syari kaya kemang laja kemang gonting di astana. Tuh. Gandru. Iya mah gandru. Muni jauh atuh. Sok. Dina eta we. Dadung tidinya mimitina. Sarapet. Iya, bagus. Yang puas ya mah. Ugo dari tamulan. Tenang, ayah. Aing kayaknya ngerti, aing oge. Mana aja po, cerita gitu maksudnya mah. Ngerti aing oge. Burukeun, tenang. Nya aing nyaho kana bahasa trompet. Padahal cek tukang trompet aing gak yang ngising nya pada maksudnya mah. Udah telang layangan kabur. Itu namanya memainkan aku. Bro.
Stop!